في هذا الكتاب سيد أحمد الهاشمي وإلى حضرة كي أحمد فخر الرازي نفع الله بعلومه آمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi badika sholihin fid dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala al-musannif wal muallif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fid darain amin ya Allah rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syabun ari pamuda sakhiyun anu loman teh bahasa Sunda lemes, artinya naon apa? Sok barang bere, loman sebutan teh. Hasanul khuluqi tur alus akhlakna. Eta ahabbu leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Gusti Allah min syaikhin tinimang kolot bakhilin anu merege hese abidin tur ibadah anu ibadah sayyil khuluqi tur goreng akhlak. Rawah Dailamiyu an Ibni Abbasin. Syahiduz zuri ari jalmi anu ngaluarkeun kesaksian palsu. Eta latazulu moal netep naon kodamahu dua dampal sukuna ieu syahidu zur hatta yujiba sehingga neundeun saha Allah lahu ka ieu syahidu zur annaro kana neraka. Rawah Hakim. Syarul majalisi ari panggoreng-gorengna pirang-pirang majelis eta al aswaku Borma, Yomart, Geria, Indomaret, Alfamaret. Syarul majalisi ari panggoreng-gorengna tempat eta al aswaku Geria, Yomart, Indomaret, Alfamaret, nanti Borma, nanti Carrefour, segala, nanti Jatos, MTC, Kings, PPJ, nanti Braga. Pas kapapai kabeh teh. Papai kabehan. Papai. Syarul majalisi ari panggoreng-gorengna tempat eta al aswaku pirang-pirang pasar. Nya mall sarua. Di Geria aya pasar teu aya kan? Pasar tapi modern kan eta teh. Sayur aya,
buah aya naon deui motor aya di geria mah jadi mau nu jualan motor. Wa khairul majalisi jeung ari pang alus-alisna majelis eta al masajidu pirang-pirang masjid. Fa illam tajlis maka lamun henteu diuk anjeun fil masjid di jero masjid falzam maka kedah cicing anjeun baitaka di bumi anjeun. Rawah Tabrani an wasilah syiarul mukmini na aya lamun Sundana ki eta naon sih lamun Sundana saya tanya nanti kusruk gorokan eta sebutan lamun suk Sundana nyurak henteu imah ti kusruk minta pertolongan tah mah nyurakan nah tolong tah sekitar naon nya minta tolong dari tengan cek Sundana naon ya teu minta tolong atuh tapi minta tolong teu geunaheun gitu minta tolong teh ti kusruk gitu tolong sambat tahun naon sebut ngaranna bapak sebutkeun 3 kali naon sambatna jakeun aing mau syiarul muslim mukminina ari sambatna pirang-pirang jalmi mukmin ala sirati luhureun sirat yaumal kiamati ing dalem dino kiamah iku robbi salim robbi duh pangeran abdi salim salamatkeun abdi salim salamatkeun abdi. Rawah Tirmidzi an Mughirah syiarul mukminin yauma yub'atsu dina poean dibangkitkeun ieu mukmin kabeh min kuburihim tina pirang-pirang kubur min kuburihim tina kuburna ieu mukminin eta la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkal al mukminun. Rawah Ibnu Murdawiyah an Aisyah kah jarak sabulan dek ulangan bulanan we aya hadiahan boga buku anyar abi ya kayak dibere deui bukuna alus fi dzil zawaj judulna fi dzil zawaj. Rawah syafaati ari syafaat kami dalam kurung nabi yaumal kiamati eta hakun hak faman maka sahajal lam yu'min anu teu iman ieu eman biha kalawan ieu syafaah lam yakun maka moal bukti ieu eman eta min ahli hatina ahlina ieu syafaah. Rawah Ibnu Muni an Zaid bin Arqam syahrul ramadhana ari bulan kamari syahrul ramadhana ari bulan kamari bulan kamari naon Ramadan kamari ena Syawal syahrul ramadhana aida seuri we syahrul ramadhana ari bulan kamari eta muallakun digantung ieu syahrul ramadan teu naon isim fa'il ngage fa'ilan teu naon
eta muallakun digantung ieu syahrul Ramadan bainas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan ing dalam antarane bumi. La yurfa'u moal diangkat ieu bulan kamari ilallahi ka Gusti Allah illa bi zakatil fitr angin kalawan zakat fitrah. Caheula bismillahirrahmanirrahim. No, jauh nyerenteng gitu. Jauh nyerenteng. Nah, sahi bahilin anu pedit tong merege hese pedit. Nah, itu tuh merege hese. Astagfirullah. Bahilin. Waktu ruku jeung pirang-pirang jalan. Hilap. Waktu ruku jeung pirang-pirang jalan. Jeung pirang-pirang jalan mawairu majalisi dia hari pamalu alus ramai. Eta awalnya pirang-pirang masjid imam masjid lamun di masjid pada maka kepentingannya baitatan di dunia jadi aruminina alius sambat ada siroti eta Robbi duh pangeran abdi mukmin wa 'alallahi falyatawakkal Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten kamarinya libur abdi hapunten aranjeun mah hatur nuhun gitu. Jabah hujan wah ngebret gitu nya cocok atuh libur teh. Di wartosan ku teh ila teh. Namun tadi wartosan bisa ka dieu bisa maksakeun karunya. Karunya kayak protes ya, bos eta ge diprotes abi. Tos ka dieu hujan-hujan teu dongkap. Protes. Jadi trauma abi teh kudu ngawartosan lagi. Sabun sahiyun ari pemuda anu sok barang bere hasanul khuluqi bari alus akhlak ahabbu ilallah min syaihin bakhilin abidin sayil khuluqi
Maksud di dieu teh pemuda anu sok barang bere tapi ibadah tehnya standar-standar saja. Ibadah standar-standar saja. Naon? Salat ukur 5 waktu, duha tara, tahajud tara gitu. Sedekah tara nya biasa we, biasa-biasa. Tapi naon? Sok barang bere nya sedekah tadi sok barang bere. Eta leuwih dipikat cinta ku Gusti Allah tibatan jalmi kolot anu pedit, tapi peditna sok ibadah. Jalmi sok ibadah, kolot, pedit, tur goreng akhlak. Lamun dibandingkan secara keutamaan, sayan keneh pemuda anu ibadahna biasa-biasa saja. Bari saya akhlak tur sok barang bere tibatan jalmi kolot anu ahli ibadah tapi naon? Tapi pedit, tapi goreng akhlak. Goreng akhlak. Tong mungguh Gusti Allah, mungguh jelema ge kitu nya goreng eta teh. Pemuda sok barang bere kitu nya. Resep we kitu. Tibatan jalmi anu ibadahna getol kitu nya. Sujudna wah nepi ka tarangna teh gambar naon di dieu teh. Sujudna teh wah gitu. Sujudna teh dinyakeun gitu, dikatapakan. Tapi tetap secara derajat mungguh si Allah eta langkung utami jalmi anu naon? Pemuda ibadahna slow saja tapi bager, tapi sok barang bere, saya akhlak. Kantun pilih eta mah ku araranjeun bade milih nu mana? Pemuda anu tadi atau anu kolot tu tadi nya, kolotna acan gitu nya. Tinggal pilih gitu, tinggal pilih. Syahidu zur la tazulu qadamahu hatta yujiballahu lahun nar. Ketika orang dijadikan saksi aya kasus, misal kasus pencurian atau kasus perzinahan, orang jelaskan secara fikih. Kasus perzinahan tuluy misal nu zina teh si A jeung si B, A lalaki B awewe gitu. Zinah tah tuluy si C ningali, si C teh ningali, tapi ningalina samar-samar, ningalina teh ieu si A jeung si B asup ka imah duduaan, bari naon lenjeh-lenjehan cek bahasa ieu duduaan, tuluy asup ka kamar terus dipoekan, terus kadenge suara eta radio gitu, suara radio kadang, wah jigana ieu ya keur nyetel lagu Ada Astrid ya gitu. Dia laporkan ka polisi iya aya si A jeung si B asup ka kamar teh radio lagu Ade Astrid, wah imajinah ya, imajinah aslina asli tak make kieu mah tah sepeda deui aslina tah kan di Sunda mah lamun di Arab asli, lamun teu percaya keneh wallahi, lamun di Sunda asli tah can tadi percaya lamun asli rada dipercaya lamun asli. Nah, geus percaya bisa tetap asli. Nah, eta geus percaya di Sunda tah bisa asli. Diguna nya eta turun temurun asli. Refleks we kitu nya asli. Turun temurun eta asli. Juga kunaon tah gitu. Ngaluarkeun kesaksian palsu tah si A jeung si B teh lebet ka kamar nyetel lagu radio Ade Astrid. Wah imajinah ya jinah. Padahal mah teu ningali acan, lebet ka kamar hungkul, Ieun kesaksian palsu tuluy naon si A jeung si B teh dihukum ranjam maut misal. Eta tangge di poean kiamat jalmi eta sampeana moal naon? Moal ditetepkeun. Maksud teh bakal diantepkeun kana neraka, digolosorkeun kana neraka. Karena naon ngaluarkeun kesaksian palsu. Matakan hukum had secara zina di urang mah hese di aplikasikeun. Nah hese diaplikasikeun ka hiji kudu dua saksi. Kudu dua saksi eta teh. Nonton perzinahan kudu dua saksi. Bari dua saksina akur kesaksianna jam sabaraha, hari naon, bulan naon, kejadianna kudu akur. Bari kudu ningali jinahna. Kudu ningali lamun misalkan keur ngalakukeun salto kudu ningali saltona, lamun keur ngalakukeun naon kieu teh naon sebutan teh, lamun ieu ngurutukeun tonggong teh naon sebutan teh, kan salto mah ka tukang gimana kita ngurulung naon teh Sundana teh naon
ngagorolong lamun keur ningali ngagorolongna lamun keur ningali ngajapapangna kudu jelas duanana kudu akur lamun teu kitu kesaksianna bakal palsu digugat meskipun pada kenyataanna si A jeung si B teh ngalakukeun nyetel radio meskipun hakikatnya ngalakukeun radio tapi lamun secara orang teu ningali secara langsung bentukanna gerakanna teu dianggap takkan hese diaplikasikan di Indonesia di Arab ge hese sesulit itu menjadi saksi tanya sesulit itu atau saksi-saksi misal kamari ru'yat hisab gitunya kamari hisab ngan katinggalina teh elongasina teh ngan di Aceh kamari teh matakan kamari tarawih hari pertama kan jam 6:30 nya kamari 6:30 geus genah-genah kitu abi teh ngarokok aya sukan bisa keneh ngarokok efek teh puasa puasa gitu. Sebab naon katingali hilalna aya di mana di Aceh terakhir nyampe batas minimal untuk dihisab untuk dihiru'yat kari-kari jami tiba-tiba nyebutkan kieu abi tadi ningali bulan di ditu pas di laut ningali bulan aya tos lebat batasan untuk dilakukan ru'yat ternyata palsu kesaksian asli tadi itu ningali bulan kan sawat ningali bulan begitu tah cet bisa di laut ya tet ketika bulan nongol cek katingali sabat derajat engke oh ieu masuk bulan ieu lamun can saya ke ketentuan elongasina ieu moal dianggap matakan sok sidang hisab teh sidang ru'yat teh sok lami teh kitu nyocokkeun tiap daerah masing-masing sabat derajat eta nu lamina teh kamari mah di Indonesia ngan katingali teh di Aceh hungkul matakan lami di Aceh tinggal di Aceh kamari teh kari-kari ngaluarkeun kesaksian palsu tadi misalkan tadi nu muncul dengan saderajat padahal saderajat itu dianggap tadi abi ningali bulan tos 3 derajat atau tos 5 derajat tos lebat bulan Ramadan asli ternyata bohong gitu hakikatna bohong maka jalmi eta naon bakal ditetepkeun kana neraka ku Gusti Allah tah gitu. Teh kan ketika jadi saksi mah rada berat gitu nya. Pertanggungjawabanna kayak jeung Gusti Allah. Ka hiji jeung Gusti Allah lamun menyangkut syariat, kadua lamun menyangkut antar manusia kayak jeung manusiana kesaksianna gitu. Dan kedah jadi saksi teh kedah eta. Atau apalagi saksi nikah gitu nya. Meskipun abi can nikah gitu doakeun sing nikah gitu. Oh, no aminan ieu mah. Amin gitu. Insya Allah abi nikah hari tong dibejaan lah. Dibejaan. Lamun teh Sabtu Minggu gitu. Lamun teh Sabtu Minggu. Lamun teh Minggu di Senin. Lamun teh Senin Selasa gitu. Tuluy papaikeun. Tah gitu. Siga saksi nikah gitu nya. Lamun saksi nikah eta kesaksianna palsu maka kesaksian palsu eta bakal diungkit lebih ke akhirat sabab naon kesaksian palsu eta bakal mengakibatkan suami istri ieu jinah seumur hidup lamun kesaksianna palsu misal saksi palsu teh naon kan aya bapana mempelaina aya nu ngalebeana terus aya saksi dua cek saksi ieu teh asina mah teh teu sah teu meunang dikawinkeun contoh temenan dikawinkeun aya istri boga salaki tapi salakina teh naon jadi TKI di Arab teu eueuh 10 tahun tiba-tiba si istri ieu hoyong nikah wah cenah salaki abi mah dua ka mana oh cek saya bisa padahal salakina teh aya keneh can maot can nyeraikeun can maot tiba-tiba ditikahkeun ku saksi eta disahkeun sah nah eta jalmi anu nyaksi dina pertikahan eta berarti naon ngaluluskeun perzinahan seumur hidup zina seumur umur eta kan jadi saksi bararerat komo dina fatul muin mah syarat jadi saksi teh naon kahiji tong ngabohong selama 2 tahun syarat jadi saksi tuluy tong leupas kopiah 2 tahun syarat jadi saksi lamun secara fatul muin bararerat gitu tong ieu matak syarat saksi teh rada bararerat. Tah gitunya kade bilih engke jadi saksi gitu bisa aya kasus naon lamun misalkan orang yakin ningali secara hakikat secara kebenaran
ningali jelasna teu nanaon. Tapi lamun teu secara jelas remang-remang mending ulah. Syarul majalisi al aswaqu wa turuku wa khairul majalisi. Panggoreng-gorengna tempat. Saur Gusti Allah naon? Griya. Yomart. Pasar Sabilulungan. Naon deui? Indomaret, Alfamaret, Alamin mah teu. Alamin mah da insyaallah eta mah jualan Quran. Jualan Quran. Alamin jualan Quran. Moal eta mah insyaallah aura-aura akhirat eta di dieu. Aura-aura akhirat. Nah gitu sabab naon? Di pasar mah campur aduk jalmi teh, aya nu ngabohong, aya nu ngurangan timbangan, aya nu buka orat, aya nu jinah, aya nu nipu, sagala di pasar kumpul. Bentuk-bentuk hamadorotan ini kumpul di pasar. Aya nu parkir liar, aya nu godin puasa, aya kamari godin puasa. Deket toko emas, sukuna unggul nolol, di badana ka mana? Nah, kalau luar sejarah jaga gitu. Ta pasar. Sabab naon? Kumpulna pirang-pirang hamadorotan di pasar. Madorot di pasar. Nya secara non secara kemadorotan gitu nya. Pertama ka pasar mah saena sacukupna gitu nya. Perlu ieu misal di bumi teh hoyong barang A, entos we A. Toh ya, tapi pamaget mah biasana sok kitu tah lamun hoyong barang A, biasana sok hoyong A, tos we euih. Pamaget abi misal ka geuria kamari. Hoyong acu ka meja ka geuria, teh nu cocoknya euih lah, euih dia langsung dia. Teu sugan kieuan, dahu duit nah gitu kieuan. Duit lah. Teu sugan gituan. Teu nyata aya teh cocok euih deui. Beda jeung istri. Bedanya istri. Istri mah bisa hoyong barang A. Cumpon ta barang A teh. Tiba-tiba ngaleret. Jigana ieu. Cocok ya. Ngaleret ka dieu. Jigana ieu cocokna lamun si B teh dicocokeun jeung nu C. Ka ditu deui. Istri teh biasa gogoda. Tungtungna mah begitu euih ka bumi. Ledis ya artos teh gitu ngagugu itu jeung naon da kitu. Di pasar mah seueur gogodana gitu nya. Seueur gogodana gitu. Panggoreng-gorengna tempat. Apalagi misal pasar-pasar modern gitunya. Seperti nya nu tadi sebutkeun, lamun level di Bandung mah Jatos, MTC, PVJ, Kings, Braga, naon deui BIP. RSB mah sosis atuh. RSB mah ya, tempat-tempat kita lebih rawan maksiatna, lebih rawan. Masya Allah gitunya. Karaokean aya, gym aya, bahkan SPG na gitunya sarareksi gitunya. SPG teh jarang SPG anu tertutup aurat gitunya. SPG ngangge cadar, ngangge abaya gitu, jarang gitunya. SPG teh naon? Lancingan sakadar ieu gitu nya, acuk sakadar itu. Kan tempat-tempat madorot hungkul teh, madorot hungkul. Seueur-seueur tempat kamaksiatan. Wa turuku jeung jalan, jalanan teh kitu teh maksiat hungkul. Narongkrong di jalan, ngeureuyaan batur, ngahalangan jalan batur, atuh kadituna marabok, jadi geng motor gitu nya. Di jalan teh gerung-gerung gitu. Cuman teh lamun aing nyerenteng, sanu rek nahan. Kumaha cenah bahasana teh? Ye aing geus jadi geng motor ye. Naon deui cenah? Kumaha lamun aing nyerenteng? Sanu rek nahan? Dijawab ku nini aya. Mana nu nyerenteng teh? Ku aing ditahan cenah. Tikap nu nini aya. Apal teh? Anu nini. Mana nu nyerenteng teh? Ku aing ditahan cenah. Keserieuan eta. Eta ompong eta keserieuan. Wahirul majalis si al-majid tapi nya pangsae-saena tempat nyata masjid pangsae-saena tempat kayak ji meskipun orang teu naon gitu nya teu ibadah teu naon asal niatan iktikaf abi lebet ka masjid niatan iktikaf bade nawaitu an al-taqifa lillahi taala niat iktikaf teu naon teu maca Quran teu wiridan geus we bobo sapanjang bobo dihitung naon dihitung ibadah masjid mah. Apalagi lamun ditambahan ku ngaos Quran, ditambahan ku tolab ilmu, ditambahan ku ieu gitu nya. Eta mah langkung-langkung sae. Fa ilam tajlis fil masajid fal zam baitaka. Lamun mah aranjeun
alim calik di masjid geus cicing di bumi tong ider-ideran cicing di bumi. Syiarul mukmin tiba dina rokok ini. Syiarul mukmin yauma yub'atsu syiarul mukmin ala sirati yaumal qiyamati rabbi salim salim. Sasambatna jalmi mukmin ala sirati yaumal qiyamati rabbi salim salim gitu. Tuh kudu ingetnya ieu teh sasambatna jalmi anu mukmin, anu iman, anu tos gaduh tiket surga. Maca naon la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Meskipun jalmi mukmin tetap ketika menghadapi siratal mustaqim sasambat keneh, sasambat. Gusti ieu kumaha ieu? Robbi salim salim, Robbi salim salim. Udah ngeri atuh. Ieu surga, ieu hisab. Beres hisab aya siratal mustaqim. Cek dongeng mah bagaikan rambut dibelah 7. Nanjakna 1000 tahun, turuna 1000 tahun, datarna 1000 tahun, segetna lil ibarat pesok. Bari rambut dibelah 7. Jalmi mukmin wae sasambat Robbi salim salim, Gusti tulungan abdi, tulungan abdi, tulungan abdi. Ngeri atuh. Dibayangkeun mah ketika misalkan lamun tiba ka jalmi anu kafir. Jalmi kafir teh sadar urang teh bakal jadi calon ahli neraka cek jalmi kafir. Maka ketika diberes di alam hisab, lebet antara hisab jeung surga. Orang kafir teh cara ricing, merod atuh. Eta hareupeun teh lawang neraka, merod jahanam langsung dihareupeun teh. Merod kieu. Langsung naon? Jugur ka ditu. Wah tuh teh sieunan ka neraka ge. Sieunan. Langsung neraka teh otomatis ngabeugela jebur. Jebur na misalnya iya tah. Ieu misal kafir ya. Di neraka jebur. Kadieu teh ngareber si seuneuna teh be ngurilingan si kafir ieu. Tuluy maju ka dieu. Jika di naon diombakkeun. Atau otomatis ka dieu salah, benernya ka ditu salah. Ka dieu seuneu, ka ditu seuneu. Didorong terus ku seuneun neraka ka ditu jebur. Asup we naon? Asup neraka. Teu kabayang gitu nya. Kabayang kumaha di siratal mustaqim gitu. Teu kabayang nanjakna 1000 tahun, turuna 1000 tahun, datarna 1000 tahun. Aya nu jalan secepat kilat. Oh eta mah para nabi, para rasul, para aulia. Eta mah karek cet langsung nepi. Aya nu ngorondang saja jalan siratal mustaqim teh ngorondang nepi ka garetihan nu kieu teh. Osek-osekan. Aya tinggal salengkah deui ti seureuleu. Anu tinggal salengkah deui, asup ka surga salengkah deui ti seureuleu. Biasana anu tinggal salengkah deui ka seureuleu eta teh aya doraka ka inung bapa. Ti seureuleu saeutik deui. Tinggal salengkah deui ka surga ti seureuleu asup neraka. Aya nu naik kendaraan, naon kendaraanna sapi, kapukurna kantos kurban. Aya nu ku domba. Ku hayam eueuh, leutik teh hayam. Aya nu ku masjid, bisa kan masjid diwakafkeun jadi kendaraan ke di sirat. Naon bentuk-bentuk kebaikan urang ke bakal jadi kendaraan jadi ka di sirat. Ok sing saray aranjeun kitu nya. Ngadamel kendaraan-kendaraan masing-masing anjeun ke di akhirat. Eta jalmi mukmin teh kabayang jalmi kafir gitu nya teu kabayang kumaha ngeurina tong waka engke ka sirat. Kafir mah ketika dikubur langsung kan di dongkapan ku malaikat dosa raqib atid. Munkar nakir nya. Dikubur teh munkar nakir jadinya. Kabayang gitu. Kayak dikubur, kayak di mahsyar, wah kabayang. Syiarul mukminin yauma yub'atsu min kuburihim. Sasambatna jalmi mukmin ketika dibangkit di kubur, la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika jalmi di dunia sadayana tos mararawat nu tinggal tersisa dengan tulang ekor. Jadi tunggir aya kan ieu. Palebah tukang teh tunggir. Ta eta engke teh bakal jadi binihna manusia teh ieu tah tunggir. Binihna manusia tunggir. Engke teh setelah kiamat bumi teh dihujanan salila 40 poe. Geus 40 poe teh jelema teh pada melelentung jika toge
pelentung jika toge gitu kan toge pelentung jadi jelema baru ligiar ini ka mahsyar. Tabari maraca naon la ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. La ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Teu kabayang kituna miliaran triliunan manusia gitu nya ti zaman Nabi Adam ke zaman akhir di baru ligiar bari nyebutkeun eta lamun seueur iman gitu nya. La ilaha illallah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Teu kabayang kumaha ngerina poyan eta teh kabayang gitu. Syafaati yaumal kiamati hakun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Kudu percayanya bahwa syafaat Kanjeng Nabi teh nyata ayana nyata. Sing saha jalma lamun teu percaya kana ayana syafaat Kanjeng Nabi maka sanes ahli kenging narima syafaat Kanjeng Nabi. Engke syafaat Kanjeng Nabi teh naon? Syafaatul uzma. Kan syafaatul teh aya syafaatul sugro, aya syafaatul uzma. Syafaatul sugro naon? Misal kebaikan itu syafaatul sugro. Hafidz Quran syafaatul sugro. Pernah wakaf syafaatul sugro. Syafaat tapi syafaatnya berbentuk kecil. Berbentukan anu agung teh naon ta? Nyaeta naon? Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Kanjeng Nabi seueur anu dicanangkeun kana neraka maka didinya sujud Kanjeng Nabi ka Gusti Allah. Gusti abdi moal cengkat dina ieu pangsujudan sehingga Gusti nurunkeun syafaat ka abdi. Didinya teh tos ari Gusti Allah tos disungkeun ku Kanjeng Nabi nya ku kakasihna. Gusti Allah teh ngajabah, "Ya Muhammad, angkat mastaka anjeun." Hok ayeuna mah ku kaula sareng Gusti Allah dipasihkeun syafaat. Maka dimulai Kanjeng Nabi cengkat dina pangsujudana nyungkeun syafaat ka Allah, maka jalmi-jalmi anu asalna calon neraka ku Kanjeng Nabi Muhammad dilebet-lebet ka surga. Kaditu ayo Kanjeng Nabi. Kabayangnya jalmi teh Nabi Muhammad teh jalmi paling sempurna tapi pang naon? Pang belana ka umatna, bela Kanjeng Nabi teh. Bahkan sebagian riwayat Kanjeng Nabi mah lebatna terakhir dicek-cekan di sadayana ku Kanjeng Nabi. Aya tuh ke umat kula keneh tuh. Teu aya Kanjeng Nabi, teu percaya deh. Diubek ku Kanjeng Nabi neraka teh diubek. Keneh tuh. Di korehan bisi aya keneh kitu nya. Bisi araya keneh jalmi mukmin, bisi araya keneh. Di korehan ku Kanjeng Nabi di neraka. Saya mi mukmin teh anu tos ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Meskipun geus hancur lebur di neraka, engke aya naon? Aya cahaya keimanan misalkan tit jiga kica-kica apa kica-kica? Kica-kica cika-cika jadi disebutna. Cika-cika kica-kica. Cika-cika kica-kica. Kunang-kunang. Cika-cika kica-kica. Cika-cika. Oh, sanu kica-kica ngacung. Oh, kica-kica ngacung. Ca, Suci, Aida. Kica-kica. Kica-kica. Nu kica-kica saha? Lamun cika-cika saha cika-cika? Oh iya kica-kica sadayana. Mirah unggul nu cika-cika. Ya juga gitu tah. Cit. Gituan cek kica-kica gitu. Nya kunang-kunang lah. Si eta para boga kunang-kunang gitu nya. Nah meskipun imanna setipis gitu, gitu tet Kanjeng Nabi kaparian. Oh iya tos ngucapkeun syahadat sareng iman Kanjeng Nabi. Dicana ka Kanjeng Nabi tulungan. Eta kedah percayanya kana syafaat Kanjeng Nabi. Kudu yakin orang teh percaya jika naon adi nu marhabat teh naon Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah eta teh nyungkeun syafaat Rabbi farhamna jami'an ya Allah eta syafaat kitu nya Kanjeng Nabi teh engke di akhirat eta mah Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wal ardi la yurfa ilallah illa bi zakatil fitr.
sah bulan Ramadan teh digantung. Maksudnya naon? Keabsahan, kesempurnaan bulan Ramadan teh digantung antar bumi jeung antara langit kunaon? Ku zakat fitrah. Ketika seorang musmin anu ngalakukeun puasa ieu, syarat zakat fitrah kieu nya. Syarat zakat fitrah teh ngalaman 2 poe. Ngalaman 2 poe. Poe naon? Poe terakhir Ramadan jeung poe awal Syawal. Poe terakhir Ramadan jeung poe awal Syawal. Eta syarat zakat fitrah. Syarat zakat fitrah. Lamun mah aya jalmi puasa ti hari tanggal 1 sampai hari 30 bisa Ramadan 30 ya. Maghrib jam genep, jam setengah genep ngantunkeun. Maka jalmi eta teu wajib di zakatan fitrah. Nah, teu wajib karena teu mengalami hari kedua. Naon hari kedua teh hari awal bulan Syawal. Nyata naon maghrib. Lamun mah aya jalmi ya lahir pas adan 1 Syawal. Pas naon? Pas Allahu Akbar borojo anak teh. Kudu di zakatan teu? Kudu di zakatan teu? Si anak eta teu karena teu mengalami bulan terakhir Ramadan. Lamun mah aya jalmi lahir misal jam genep teh pas 1 Syawal. Jam genep kurang 5 detik borojol budak. Ret. 1, 2, 3, 4, 5 Allahu Akbar maghrib teu ngalawan puasa-puasa aja teh budak. Teu puasa gitu. Kudu zakat teu? Kudu zakat teu? 5 detik. Borojol, berat. 1, 2, 3, 4, 5 Allahu Akbar maghrib. Kudu di zakatan teu eta anak. Kudu di zakatan teu? 5 detik. Kudu di zakatan teu? Kudu di zakatan karena naon? Mengalami 2 hari meskipun 5 detik. Di hari Ramadan meskipun 5 detik. Nu penting syarat zakat fitrah teh naon? Mengalami 2 hari antara hari terakhir Ramadan jeung hari awal Syawal. Bade sabaraha detik? Bade sadetik. Nah, terus syarat zakat fitrah wajibna ketika mengalami 2 hari. Mengalami 2 hari. Maghrib asar terakhir Ramadan, terus maghrib awal Ramadan. Mengalami eta lah dua waktu eta, mengalami 2 waktu eta. Lamun mah aya hiji jalmi misal tanggal 27 ngaluarkeun zakat. Tanggal 27 ya. Misal Mang Zaid teh orang Afrika. Puasa di Afrika tanggal 1 sampai tanggal 27. Ngaluarkeun we zakat di mana? Di Afrika. Tanggal 28 hayang mudik ka mana? Ka Jayanti ka ditu. Di Ciamat. Di mana Jayanti teh? Di Ciamis ka ditu tuh. Jayanti sanes lagu, Jayanti teh aya tempat di ditu. Di Ciamis baru kana lagu Jayanti mah aya tempat, tapi tempat asli. Di tempat asli aya pantai Jayanti di ditu. Tanggal 28 indit ka Jayanti, kalemburna kaninina. Maka status zakat anu kamari hukumna naon? Hukum zakat anu kamari tanggal 27 di Afrika hukumna naon? Hukumna jadi sedekah. Sabab naon? Can wajib zakat. Zakat mah wajibna di tempat di mana si orang tersebut mengalami 2 hari. Hari terakhir Ramadan jeung hari awal Ramadan. Ketika mengalami 2 hari eta di tempat mana eta tempat ngalorkeun zakat didinya. Gitu. Ngalorkeun zakatnya. Misal orang terakhir Ramadan hari di mana? Awal Ramadan, awal Syawal terakhir di mana? Eta tempat ngalorkeun zakat gitu nya. Eta kudu apik gitu. Mata zakat mah sayana dikeluarkeun engke we pas malam takbiran keluar karena zakat. Ketika orang posisi di mana ya? Posisi orang ke di mana? Sok aya nu mudik kan kudu zakat di ditu deui zakat. Tapi berbeda-beda pendapat anu teu kudu karena tos zakat anu kudu gitu. Ngan ngaapikan mah tos we di tempat di mana orang mengalami 2 hari eta zakat. Nah, meskipun aya pendapat nu sanes kitu nya. Pendapat nu sanes. Nah gitu. Kumaha lamun zakat ku artos sah teu?
Sah teu ku artos. Sah teu. Sah teu ku artos. Sanu jalan ku artos kamari ngacung. Beas artos. Anu ku artos di dieu saha? Mira, Suci, euy, Puji, Aida, artos. Nah teu ngacung atuh. Ya. Hah? Beas. Beas. Kadenya nu ku artos bisa-bisa teu sah. Bisa-bisa teu sah. Bisa-bisa teu sah. Bahasa. Kudu cakat teh ja. Udah kata tah. Alas ya. Alas ya. Alas ya. Digantung ya Ramadan masih kena digantung ya can harganya kan. Digantung. Alas ya. Naon karena di madhab Syafi'i mah teu ngasahkeun zakat fitrah ku artos. Madhab Syafi'i teu ngasahkeun zakat fitrah ku teu ngasahkeun. Madhab Syafi'i teu ngasahkeun zakat fitrah ku artos. Tapi wah, jadi semangat gitu ya tapi bisa sah zakat fitrah ku artos lamun urang ketika ngazakatan ku artos zakat fitrahna niat taklid ka Imam Maliki. Taklid. Nawaitu an uqallida li madhabil Maliki. Niat abi zakat fitrah ku artos dengan taklid ka Imam Maliki. Kumaha niatan eta? Lamun teh niatan eta zakat fitrahna teu sah. Maka kudu dikodo wan. Kodo wan. Puasa 30 po we zakat deui. Nah, tak apa yang dikasih tahu segala gitu kumaha. Kasih tahu. Zakat kodoan gitu nya. Tenang zakat lagi ngan dosa unggul. Dosa. Tuluy permasalahanna kitunya. Ari zakat ku artos misal ya. Misal zakat teh urang tos taklid ka Imam Maliki, Tos apa? Zakat ku artos teh ngan bisa sah ku madhab Maliki. Taklid ka Imam Maliki bade zakat fitrah ku artos. Tapi na kene. Ukuran artosna kudu ukuran madhab Maliki, tong madhab Syafi'i. Misal kan 2,5 kilo, misal 1 kilo teh 10.000, berarti 2,5 kilo 25.000. Zakat we da 25.000. Karena naon sesuai takaran beas madhab Syafi'i. Itu bisa gitu. Kudu takaran beasna madhab Maliki. Berarti duitna kudu sesuai madhab versi madhab Maliki. Eta mah tinggal konversikeun. Sabarata madhab Maliki lamun ku artos secara ukuranna. Alas ya gitu. Alas. Tapi nya teu naon ari teu apal mah. Engke ku abi wang pilarian kitu nya. Naon celah-celahna. Lamun teh celah, wah ieu neraka teh ya. Jadi kana neraka ya. Cocok kana neraka. Ya Allah. Henteu. Ada yang dia mah kaya kakak payuna kitu nya. Saena ku beasnya. Pami bade ku artos kudu madhab taklid ka Imam Maliki plus artosna versi ukuran madhab Maliki, tong ukuran madhab Syafi'i. Kayak bisi kadituna talfik gitu nya. Talfik teh berarti teu diaku ku madhab Syafi'i, teu diaku ku madhab Maliki, teu diaku ceuk madhab Maliki teuing da eta mah Jakarta lain versi urang. Ceuk madhab Syafi'i teuing da Jakarta lain versi urang. Wah, Imam Syafi'i lempar tangan sanes golongan. Ceuk Imam Maliki sanes mah. Ka mana eta? Madhab mana? Imam mana tah? Imam Bonjol gitu. Madhab mana gitu. Kadanya saena ku beas gitu, Pamit ku beas, mangga ku artos ku madhab Maliki tapi versi artosna ukuran madhab Maliki. Kitunya. Apikan. Bisi calon itu tuh. Calon jalmi soleh.
Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alun biha min ahli ilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadika sholihin fi dunya wa ukhra wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah.